أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Deui di zaman Kangjeng Nabi Daud. Kangjeng Nabi Daud keur di imah torojol tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi Daud, saha abdi makhluk langit. Makhluk langit. Malaikat berarti. Muhun. Malaikat saya malakal maut. Masya Allah. Aya naon cek Kangjeng Nabi Daud. Dek ngabejaan tatangga isuk maut jam 9 tulisanana di Lauhil Mahfuz. Jadi karunya lantaran tatangga ka Rasul ka Nabi bejaan nabe siap-siap isuk jam 9 maut. Bagus cek Kangjeng Nabi Daud. Tuh jadi Nabi mah kata tamuan ng malaikat. Daya ketemuan ng malaikat mah ji malakal maut. Atuh Kangjeng Nabi pakai Jibril, Mikail, naramu pan ka Kangjeng Nabi mah. Ka ngaji mah lah kajian malakal maut teh nya. Ngeunaheun katamuan ku malaikat mah. Hampang urang lamun kata tamuan ku malaikat lantaran nya nama ku urang disuguhan dahar tara dahar. Suguhan nginum tara nginum. Disuguhan awewe tara nikah. Disuguhan tempat tidur tara sare. Hampang kata tamuan ku malaikat batu berat. Coba kata tamuan ku Haji Pendi. Engap katamuan ku nya nama. Masya Allah. Lengah bahasa etik. Bersih di imah. Lain di sapuan di bawah kabeh. Tah, iyalah Kangjeng Nabi Daud. Atuh malakal maut mah hiber deui ka langit. Kangjeng Nabi Daud gadinya ka tatangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Tuhan Rasul? Ieu mendek ngabejaan we supaya siap-siap. Naon? Isuk maneh maut jam 9. Informasi ti saha? Langsung ti malakal maut langsung ningali di Lauhil Mahfuz. Alhamdulillah. Saking aya di bejaan kitu mah tenang kula. Ya geus nuhun isuk jam 9. Geus beres. Isuk jam 8 Kangjeng Nabi Daud deuk nyaksian kumaha carana nyabut nyawa malakal maut. Jam 8 nya geus kadinya kieu bae. Ngobrol biasa. Ngadagoan waktu jam 9. 8, setengah 9. Jam 9 kurang 10. Cak Kangjeng Nabi Daud 10 menit deui siap. Tenang ya kena. Geus boga wudu, geus zikir bae la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jam 9 kurang semenit. Semenit deui. Ulah diajakkan ngobrol bae keur zikir cek kitu ye. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jam 9. Teu datang. Jam 9 lewat 10. Encan nya geus siap bae kieu. Ieu jam sabaraha cek kitu. Cek Kangjeng Nabi Daud geus liwat ya. Terus datang ke jam 9 lewat setengah jam, setengah 10 berarti. Datang ke jam 10, encan maot keneh bae. Datang ke jam 11, masih can maot keneh bae. Cak Kangjeng Nabi Daud ngisin-ngisin aing bae. Malakal maut ngisin-ngisin aing bae. Wah, teu beres ye malakal maut ye. Geus kula pamit heula rezeki jarak. Ka dieu ka tatangga apa itu balik heula. Baliknya di imah kieu ngalamun Kangjeng Nabi Daud. Aing teh enggak bohong jadi enggak bohong. Apa aing nabi cek ada izin. Sedegen sakampung geus nyahueun kabeh informasi ti nabi pan ieu mah. Bahwa si eta jam 9 maot. Isukna kapanggih jeung babaturan. Cenah paegan teu. Nyawa ieu teu kaharti cek cenah.
Ya Nabi Daud betul bohong, tapi iya mah bohong ceknya ieu. Aduh, Kangjeng Nabi Daud terpukul gede. Waduh, aing kumaha lalakona ceknya ieu. Coba tunggu 2 poe hirup keneh bae. Katilu poe, wah eledet Kangjeng Nabi Daud ngadoa. Gerokeun ku aing sia malakal maut. Langsung digerokeun, ya malakal maut ta'al hina. Ayo malakal maut ka dieu. Langsung sursat. Ulah kieu boga pagawean ieu. Aing geus kabejaan ka ditu. Ti kamari jam 9. Ieu kan jadi bohong. Sedangkan pan aing mah ti lo gambong, pan aing nabi. Aing rasul, ieu kumaha lalakonna? Hampura ceknya mah. Hampura ieu kula ge meleset. Maksud meleset kumaha? Kamari kan di Lauhil Mahfuz aya jam 9 maot. Tapi begitu kula dek berangkat harita, dek jabut nyawa di Lauhil Mahfuz eueuh ngaranna. Ya otomatis main cabut-cabut bae. Deh emang calo main ukur-ukur bae. Teu bisa ieu mah cek cenah. Urusanna kudu tepat. Eueuh tu kuari di Lauhil Mahfuz teh eueuh. Cih, cek Kangjeng Nabi Daud itu kudu kumaha tuh. Tilok tiba heula ka karak ieu cek nya. Cek malakal maut. Sepanjang kula nyabutan nyawa karak ieu anu haju dihapus di Lauhil Mahfuz eueuh. Kieu ayeuna mah kula tetepan ditungguan ku tetangga laporan ente ka ditu ka Gusti Allah naon sababna eta jadi dihapus gitu cek malakal maut atuh ulah kula di dinya bae sih di dinya kan rasul iya tuh enta di dinya anu boga urusan mungkin lampan informasi nanti ente tetep bae aing sieun ih ka Gusti Allah untuk nyatanya nu kitu mah sieun ininya bae dah rasul entah aing geus ka ditu teu lah nanya atuh nanya malakal maut ka ditu jadi carekan ku Kangjeng Nabi Daud bu aing dicarekan bebeakan cekna gara-gara mere informasi akhirnya langsung ya Allah ya Rabbi abdi munajat ka Gusti lantaran abdi mere informasi ka Kangjeng Nabi Daud nabi Tuhan rasul Tuhan hamba Tuhan nu dipake kadedeh ka cinta ku Tuhan harita tatanggana jam 9 maot kukula diinformasikeun tapi ternyata ngaranna eueuh abdi bade tumaros ka Gusti naon sababna Gusti datang ka dihapus cek Gusti mun teu nyaho maneh kieu barang eta tatangga Daud diinformasikeun maot jam 9 harita keneh nyana gegeraan ka imah adi ka imah kakak ka imah dulur silaturahmi menta hampura di samping menta hampura harta-hartana kunyana disodakokeun datang ka beak kabeh maka kula menghargai ka jelema nu silaturahmi ka dulur-dulurna ka tatangga-tatangga jeung karabatna bahkan nyana sodako hartana ku kaula dihargai ditambah panjang umurna bejakeun gitu ka ditu oh mun atuh siam atur nuhun datang malakal maut ka Kangjeng Nabi Daud ya Rasulullah ti Gusti Allah informasina eta tetangga anjeun kulantaran barang dibere nyaho jam 9 isuk maot harita keneh nyana silaturahmi terus hartana dibagi-bagikeun maka ditambahan umurna bakal panjang mentak jelema nu silaturahmi ditambah umur jelema anu sedekah balak-balakna cocoba-cocobana dipiceunan ku Gusti Allah ditambahan umur panjang bejakeun ku Kangjeng Nabi Daud Assalamualaikum Waalaikumsalam naon kula ira paeh teu jadi sia paeh kuari cenah geus ajakeun paeh bae emang kunaon iya sebab nama begitu ente diberi informasi bakal maot jam 9 hari tepan terus ente non silaturahmi ka dulur-dulur kata tangga ka babaturan haju harta-harta dibagikan bener jadi Allah mere ka ente panjang umur bante panjang umur kan gitu ge harta geus beak kabeh geus teu boga naon cek geus masalah nah iyalah jadi silaturahmi teh bakal manjangkeun umur. Urang mah kuari adik di mana, kakak di mana teu nyaho, putus silaturahmi urang.
jeung babaturan putus urang mah silaturahmi baheula mah di pondok sagulung sagalang kuari putus kitu keneh jeung tatangga kadang sakokolocoran sebenarnya mah pancuran nama tapi putus ka tatanggaanana nu mantak sempit jasa hirup lamun urang jeung dulur teu wau ketika misal urang talaga boga dulur di pasar kemis kadengekeun mang ente lain boga dulur ngaran saya di pasar kemis bener asana mah aya cah eta asana kakak itu keur dihurupan nyana dihurupan aduh asana deuk aya nu nganiaya lah hade ge paeh los tuh lantaran tilok silaturahmi paeh los Pak tapi lamun silaturahmi mang lain boga adi di pasar kemis boga ngaranna Ki Umar kan asana nyana deuk dianiaya Masya Allah ulah waka ditoel lamun aing encan datang awas aing jadi kalang dadapan aing jadi kakana awas burabat pepan ka ditu tak eta kan silaturahmi nikmat jasa silaturahmi Assalamualaikum Waalaikumsalam je sia mau naon eta jeruk ye ka lah tanang di pengkolan haseumnya amis lah eta ku sakitu ge kan geus kakana geus luar biasa kan masyaallah ya adi aing perhatian anak pohara amat tuh kan ngenang sabulan kakak napan ka ditu Waalaikumsalam mau nanda kak kopi nang di mana tuh kak orang Lampung karena tadi merek kopi kakak mah teu beuki ka kopi ieu dibawa ka dinya tuh kan bunga si Adi teh nang sabulan deui kakana datang dengan Waalaikumsalam mau nanda kak rokok tah ngan ieu kakak boga maksud jakna maksudna tuh kak iya kakak boga maksud gede aja saya minta tolong we sabar itu tuh kak mau nanya mah 50 juta kelas santen 20 atuh yang makir eueuh nage gitu be tuh oh atuh kak tuh bere 20 juta golosot padahal mah kamari merek kopi nama lah kopi Lampungnya hangit pan kopi Lampung tapi 20 juta nah itu berkat silaturahmi jadi geus dunia teh nilaina eueuh nanaonan ku silaturahmi mah urang jeung babaturan masyaallah 10 20 100 juta ge geus pokona mah eueuh perhitunganana lantaran silaturahmi jeung babaturan jeung tatangga komo jeung dulur tetapi lamun urang jauh kadengekeun ku galede ge urang biasa bae